sakali-kali ngabandingkeun diri maneh jeung diri batur, lantaran tiap-tiap manusia eta ngabogaan jalana masing-masing jeung wasarua lalakona. Tong ningali keur bagjana batur, tapi tingali batur keur ripuhna, keur prosesna. Wah memeh sukses teh meureun geus loba sagala nu dikorbankeunana. Rek ngabandingkeun mah diri urang ayeuna jeung diri urang nu baheula, supaya orang bisa syukur jeung jadi pribadi anu hade kasep.